sampe kersal-kersal teh ngirup. Pun budak teh kuing lah. Sintis aya teh nya di mah. Saha dege. Halo. Woi. Kebel amat diangkatna. Ampura, aing keur latihan yo, jeung gedebog cau. Aing mah. Ayo mending ulin yuk. Ulin ka mana, boy? Jepai laki yo. Atunan bae ngalan nyiruan tak ngalan dog bayawak dia mah. Kerseleng ya. Ayo rek moal. Di mana dia? Oh. Ketemuan bae. Oke, siap. Oh, aing mangkat ya. Weh, Jo. Dia kebal amat tadi ngangkat mah ya. Biasa tadi lah, kita heula. Mending lanjuran yuk. Gimana nyiruan? Ah, ini tutup. Bener. Heeh, tapi nu batur. Siap. Hah? Ayo, ayo. Mana ya si biannya? Yang ditungguan-tungguan, ngomong naik balik, naik ngajajanan aing cek ke restoran. Yang ditunggu-tunggu ubahnya. Weh, Jo. Jo. Cager. Engkau dia naik ngajajanan aing. Iya, atuh siap. Yang sabar lagi. Aduh, dia songong amat. Ih, biasa Terus lah. itu bege. Karena lagi bos. Bos, saya mau lo ngomong. Mendingan ngopi lah di maing. Kopi nanti di mah dia. Atuh orang mah loba lah, nggak anak sultan. Oh, dia mah kayak ijel mana. Ah, udah duduk. Mana? Di tukang gimana? Anjing, ya, goblok. Anjing. Iya mah boy, masalah duit. Utang atau bebaturan ieu mah. Ayo anjing barbarkeun lah. Budak kenalan tak kokok garulut bae. Ona nyamak ngalipkeun dompet meureun. Mah udah ku aing jadikeun bubur nginang deh, Bos. Gela. Tuh, ku dia tuh eueuh tuh. Mana anjing dompetna? Aing mah barbutkeun paesan kosong ya mah. Nyeri-nyeri yo, kawa-kawa. Ayo mending ngalah itu bae lah, entar lah. Iya lah. Aing. Dompet saingnya. Mah kuingnya. Apa bikin bae? Bikin ulahnya. Bikin bae gitu. Bukan bae yang dibere di trok lah. Perjual. Aduh, Gi. Mana dompet aing nya? Lain tadi di kantong mah di ditu, Iya, iya iya. sasret bae. Assalamualaikum. Salam. Iya, sarang abian. Mohon nih sareng abian. Lain orang tadi nimukeun dompet. Oh, bener. Iya tina KTP-na karena abian. Wih, bener. Nya. Coba nyari. Iya. Tinggal bae lah bising salah. Kumaha masih lengkap tak? Alhamdulillah masih lengkap, Jang. Tapi rada aneh, Jang. Tadi kan aya 100 ribuan selembar. Kok i jadi receh kieu jadi 10 ribuan 10. Lain maksudna mah bising anek merek gitu lah ka urang. Tengah-tengah recekeun deui. Pede amat ya aing bege can dibayaran nek ngopi. Mabur. Aduh, aing mah dari tadi ku aing dijajankeun. Nyawa mau dibere mah. Duel